Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Inna min akmalil mu'minina, sanya-nyana pangsampurna sampurnana jalma mukmin naonana imanan imana ahsanuhum khuluqa eta anu pang sae-saena akhlakna, pang alusna akhlak, wa altafuhum bi ahlihi jeung anu pang leuleuna lemah lembut kanu janten bojona. Jadi anu namina salaki, nu ngaran salaki, sagarang-garangna ketika di luar, sagagah-gagahna ketika di luar, ketika uwih ka bumi pendak sareng bojona kudu lemah lembut, kudu sabar, kudu ngelehan. Sok sanajan eta pamajikana ketika eta salaki balik ka imah teh masang wajah anu pikasebeleun, bibir nyungcung kawas asepan, manyun bari adat-adatan. Salaki balik lain disambut disuguhan, datang-datang kalah dibaeudan. Maka sikap terbaik seorang suami ketika mayunan pamajikan istri anu sapertos kitu adalah tetap kudu sabar, tetap kudu nunjukkeun kaleuleyan kalembutan urang, tetap tunjukkeun rasa kasih sayang. Sebab ketika eta si pamajikan adat-adatan tapi si salakina tetap repeh, sabar, tenang mayunanana, kege eta pamajikan eraeun sorangan. Tah nu kitu suami nu kitu suami anu gaduh pangsampurna sampurnana iman saur Rasul. Contona malah kapungkur di zaman Sayyidina Umar, aya sahabat anu hoyong curhat ka Sayyidina Umar. Naon gaduh masalih? Masalihna naon? Eta pamajikanana gede ambak, bawel, cerewet. Pokona mah stres we eta sahabat mayunan pamajikanana. Akhirna angkat we ka bumina Sayyidina Umar. Ketika tos dugi payunan pantona, ngantosan Sayyidina Umar keluar, kakuping ku eta sahabat, harita Sayyidina Umar ternyata nuju dicarekan ku bojona. Anu hebatna eta anjeuna nuju dicarekan ku bojona, anjeuna sama sekali teu ngabales. Sayyidina Umar teu nemal, jempe, sabar we dikupingkeun gitu eta istrina ngocoblak teh. Padahal sararea ge apal saha Sayyidina Umar. Umar bin Khattab kasohor baheulana preman pangkuatna, mun gelut tara pernah eleh. Waktos hijrah ka Madinah, batur mah nyara rumput, Umar mah kalah ngumumkeun maneh. Sahabat anu sanes mah hijrah sembunyi-sembunyi, ieu mah kalah terang-terangan. Ngumumkeun ka orang Mekah, "Hei orang Mekah, tingalikeun kumaraneh kabeh kuring rek hijrah ka Yastrib, kuring rek nuturkeun Rasul. Sok saha pamajikanana anu hayang jadi randa, anakna hayang jadi yatim, sok cegat aing wani mah." Eta Sayyidina Umar wanina ka orang Mekah nantang. Etalah kawani Sayyidina Umar. Tapi teu aya saurang oge anu wani nyegat ka Sayyidina Umar. Saking garang-garangna kuat-kuatna Umar waktos harita. Tapi iya ketika Umar bin Khattab nuju dicarekan ku bojona, ketika istrina ngocoblak, ngomel-ngomel, anjeunna tetap jempe. Tapi jempena Sayyidina Umar lain berarti sieun ku istri, lain berarti susis, suami sieun istri, tapi Umar ngamalkeun kasauran Rasul anu nembe. Eta sahabat taacan ge pendak sareng Sayyidina Umar kulantaran kakuping ku anjeunna bahwa Umar ge geuning nya nuju diseuselan ku bojona, bari anjeunna tiasa sabar ketika ku istrina dicarekan teh. Maka eta saur sahabat, tangtu kuring ge kudu bisa sabar ieu mah. Da geuning sarua bojona Umar oge kitu. Ngaleos ta eta jalma teh, eta sahabat teh nya nu tadina bade lebet kabumina Sayyidina Umar ka Amirul Mukminin teu janten kulantaran nguping Umar ge di seuselan ku bojona.
Pas ngaleos eta sahabat nembe sababaraha lengkah Umar bin Khattab keluar. Kapenak eta sahabat ngaleos teras disauran, aya perlu naon cenah anjeun ka dieu? Rek kakuring lain. Saur eta sahabat ngalik deui, cenah muhun Amirul Mukminin. Tadina mah abdi teh bade aya carioskeun. Abdi teh hoyong curhat. Curhat naon? Eta cenah pamajikan kuring duh cerewet wae. Tadina mah rek ngadu ka anjeun. Tapi punten ternyata anjeun ge geuning sami nembe dikupingkeun teh nuju diseuselan ku bojo. Tapi hebat cenah anjeun mah bisa sabar. Saur Sayyidina Umar, nya tuh kuring kudu bisa sabar. Kudu bisa ngelehan. Sabab naon? Saur Sayyidina Umar, loba kawajiban anu kuduna dilaksanakeun ku kuring salaku salaki kalah dipigawe ku pamajikan. Ti mimiti nyeuseuh pakaian, nyangu, ngepel, ngurus budak, bahkan nyusuan budak eta sanyana kawajiban lalaki. Tapi eta pamajikan kuring rela capek ngalaksanakeun pagawean anu kuduna jadi pagawean kuring. Saur Sayyidina Umar, da leres atuh istri mah kawajibanna teh sakandik saleresna mung diwedak, ngadangkak, ngalahirkeun anak. Kitu istri mah anu sanesna mah eta sadayana kawajiban salaki. Matak sebagai bentuk nyaahna Sayyidina Umar kanu jadi istri anu geus seueur pengorbanana ka anjeunna, istri ngomel kumaha wae ge dikupingkeun we ku Sayyidina Umar. Keun datara salamina aya waktos-waktosna. Da nuju sono mah geuningnya resep we kitu, ayang-ayangan deui, sayang-sayangan deui.